Goblok anjing tuh. Alah, Kunaon bae eta? Ku angin puyuh lain. tuh apa yang motongkeun ieu? Anjir. Gobloknya. Manya kitu saha bah manya anu motongkeun nu kitu. Cenah rek oge rek buahan. Kumaha Sugante si Abah teh neangan. Naon eta non? Bisa rek kadut si Abah euy. Mana euy? Heeh, awas hati-hati euy. Tuh dipotongkeun. Heeh, nanti ku angin ieu mah angin puyuh bah euy. Dalah ku batu dipauk. Dia pubat. Berbati Alah, ngaranna. anjing buah kurana eta mah bah. Aslina, Bray. Iya tingali. Iya yang. Iya potong kurana cenah nu kieu. Anjir. Ah, si anjir, awas. Bah manya dikorek atuh deui bisi anu aya naonan aya buahan aya naonan. Anjing. Eta mah bah. Bener. Mana randana bah? Mana? Anjing, terus si Abah, kunaon eta bah? Aya orai meureun. Orai, sampai ngagajeun gitu anjing kareuwas bah anjir. Orai bedul atawa orai rana? Oh, udah si Abah mah kan biasana kana rana. Kumaha si Abah cenah mun nyarenteng? Kumaha aing ngegel. Anjing, moal bisa si Abah mah untuna ngan hiji, rek ngegel kumaha? Alah, sia. Bray tinggal si Abah na geus leuleuseun nya. Lah, geus lah. Bah balik heula. Heeh.